Sajak teh nyaeta salah sahiji karya sastra anu mangrupaning puisi nu teu kaueur ku aturan. Maksudna teu kaueur ku jumlah padalisan, baris atawa jajar, jumlah engang atawa sora tungtung dina unggal padalisan. Nurutkeun kana Kamus Umum Bahasa Sunda, yen sajak teh asal tina basa Malayu anu hartina teh guguritan sarupaning syair tapi sapadana teu matok kana opat jajar. Sajak teh mika butuh kakuatan basa anu rohaka keur nepikeun makna anu dimaksud ku pangarang. Ku kituna sajak teh kudu ngandung 3 unsur nyaeta kecap, harti kecap, jeung sora atawa wirahma. Pangarangna oge dina nyiptakeun sajak teh biasana nilik kana waktu lingkungan, kaayaan masyarakat, jeung kaayaan dirina. Dumasar kana wangun kasusastraan Sunda, sajak teh kaasup dina kategori sastra modern. Mimiti gelarna sajak teh nyaeta taun 1846 sabada kamardekaan Indonesia. Pangarang anu munggara nulis sajak dina sastra Sunda nyaeta Kiswes, Kiswa Wirya Sasmita, ditema ku KTS, Hadir Tisna Sujana, anu mimiti ngumumkeun sajak-sajakna dina taun 1849 tug nepi ka ayeuna sajak Sunda teh anak baranahan. Tapi gelarna sajak Sunda teh jadi polemik, patalina nyaeta injeman ti deungeun. Sameme dibukukeun, sajak sok dimuat heula dina sawatara media massa saperti majalah jeung surat kabar. Sawatara majalah jeung surat kabar basa Sunda nu sok remen ngamuatkeun sajak teh diantarana Sifat Tahunan, Keluarga, Kujang, Kiwari, Kangen Sari, Hanjuang, Mangle, Galura, jeung rea-rea deui. Buku kumpulan sajak anu munggaran terbit nyaeta Lalaki di Tegal Pati karya Sayudi tahun 1853. Kabeh dieunakeun ku kumpulan sajak lainna saperti Ombak Laut Kidul karya Rahmat M. Saskarana tahun 1866, Jante Alkidam karya Haji Prosidi tahun 1867, Tepung di Bandung karya Rahmat M. Saskarana tahun 1872, Katiga karya Yayat Hendrayana tahun 1875. Dina ngareka sajak aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun, nyaeta kahiji tema atau pikiran. Maksudna dina nyieun sajak urang kudu boga wadah pamikiran anu rek dijieun sajak eta. Nu kadua rasa, maksudna dina eusi sajak eta kaayaan hate urang kumaha. Lamun sajakna gumbira berarti gumbira kitu oge sabalikna. Katilu gaya, maksudna teh gaya basa. Kaopat eusina kudu ngandung maksud atawa amanah. Kalima diksi nyaeta pemilihan kata dina nyieun sajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sapun sampurasun. Pangkeun sim kuring Yusrus Mana Sudia. Bulu taneuh urang Galuh Ciamis. Ngageugeuk komunitas saung disung. Sim kuring bade nyobian mesek atanapi ngabejaan bulu tuur lah kangge sadaya anu tiasa hadir atawa napi tiasa manco ngeunaan kamekaran sajak Sunda ti zaman ka zaman. Kauningan ku sadayana warisan nenek moyang urang, warisan leluhur urang di Sunda. Di urang teh aya nu disebut pantun, sisindiran, wawangsalan, aya pupujian. Eta mangrupi sajak Sunda nu diwariskeun ku kaluhur urang ka urang sadaya. Konsep sisindiran, wawangsalan, pupujian, pantun
sareng anu sanesna disarerat ku para pini sepuh urang baheula. Konsep ngadamel sajak, baris, suku kata, sareng anu sanesna ngawengku sadaya. Nah, dina tahun 1946 lahirlah Hairil Anwarna sajak Sunda, Bapak sajak Sunda nyata Kiswes atanapi lengkapna Kiswa Wirya Sasmita. Anjeunna pituin urang Banagara Ciamis anu ngawitan munggaran janten pembaharu nyerat sajak Sunda judulna Ilang Mustika. Zaman buhun terus geser karena zaman baru. Konsep nyerat sajak benten teu kaueur deui ku gunungan, teu kaueur deui ku suku kata. Baris, jajaran, itu pada lisan, itu teu kaueur deui bebas. Dina tema, dina struktur, tipografi gitu. Nah, ieu kantos cendet padung dengan antawis pini sepuh sareng nu ngora. Cek nu sepuh memulai warisan karuhun tong dirobah. Berarti bakal ngaruksak konsep sajak Sunda. Cek nu ngora justru ieu ngamajukeun sajak Sunda, sastra Sunda. Pro kontra itu hal biasa. Tapi ternyata Kang Wahyu kabeh dianakeun Kang Godi nyararat sajak-sajak Sunda versi baru. Geuning di iluan kudu seje. Barudak ngora nariron mengekor saur basa dengan nama ngiring aub nulis sajak Sunda dina versi baru. Tantos versi lama oge teu ditinggalkeun. Aya nu beteuh, aya nu itu. Eta. Tahun 4 genep. Brang seueur karya-karya sajak Sunda dina versi baru. Temana variatif. Tipografinya beda. Pilihan diksina kumaha masing-masing panyairna. Terus usum medsos lahir komunitas-komunitas sastra Sunda. Di antaranya adalah nyata Leuit Sastra Sunda. Di Leuit Sastra Sunda memang ngagarap ngaguar segala sastra Sunda nu aya di urang. Din khusus sajak. Aya nu khusus sajak. Naon? Kang Gesmi Anwar saparakanca ngawitan tina haiku ku Indonesia janten aya haiku ku bahasa Sunda. Majuma ya 575 haiku Majuma ya. Haiku Majuma puisi. Terus komunitas anu sanesna ngadaremel grup ngagarap ngabaladah nayangkeun nge-share karya-karya sajrak dina grupna malihan aya anu khusus para TKW anggotana cukup seueur damel grup komunitas nulis sajak karya-karyana luar biasa. Sanaos memang dina cara nulis ejaan sareng anu sanesna masih keneh
papaliut gitu. Tapi ieu hiji apresiasi anu saya gitu. Karang cuma generasi urang ayeuna memang rada kasilih, tapi tetap justru gerakan generasi ngora ayeuna rada seueur anu ngagarap karya-karya eta. Dan kesimpulanana pemekaran sajak Sunda di zaman ke zaman henteu kantos aya kemunduran, aya peningkatan, aya perubahan, malihan mah aya bentuk-bentuk baru anu ngamunculkeun janten kabeungharan puisi Sunda gitu. Kemudian ditambah ku ayeuna musikalisasi puisi Sunda gitu. Sanaos konsep sareng makna musikalisasi puisi Sunda teh anu kumaha can jelas sakumaha gitu, tapi eta salah sahiji kabeungharan sastra urang khususna dina puisi. Perkawis karya-karya simkuring, simkuring masuk harusnya spesifiknya teh karena fiksi dina Sunda mah. Tapi memang kapungkur di awalina di mimitiana kunulis saja. Tahun 80-an ngawitan nyerat sajak teh yang dimuat di mangla di pikiran rakyat di Galura eta sareng disarankeun sareng carpon nulis sajak janten anu diserat sadayana teras di ka media masakeun didugikeun aya oge nu diterbitkeun janten buku diterbitkeun ku Nyalira diterbitkeun ku penerbit Batur. Sajak surat Herjo Carulang Ger Rihana Ayu Fitria. Kertas sae pulas bodas cahyana ngempur sampulur urat penana natrat ngembat atra di mana ari salira bulan pucuk kastuba bibir embut anjeun tresna asmara Rihana Ayu Fitria. Aturun eta salah sawios sajak munggaran simkuring tahun 80 ya. Surat Herjo Carulang ke Rihana Ayu Fitria eta lah panginten. Hatur nuhun.